Harita kuring digawe di salah sahiji kafe anu aya di Bandung. Nyaeta anu aya di daerah Jalan Diponegoro. Kuring digawe teh jadi pelayan di eta kafe. Ngaran kuring Daniel. Biasa kuring digerowan mah Nil. Panganjerkan kuring di Cicadas. Umur kuring harita masih 22 tahun. Kejadian ieu kealaman di tahun 2014. Kurang leuwih genep tahun katukang. Kuring dina digawe di eta kafe teh kabagean 2 shift. Shift beurang jeung shift sore. Kafe tempat kuring digawe mimiti buka teh jam 11 beurang. Wanci nutupna teh peuting jam 11. Jadi jam 10 teh sok geus teu narima di order atawa sok disebut close order. Sapopoena geus jadi kebiasaan. Lamun indit yang balik digawe, kuring sok make kendaraan motor. Pengalaman pikasieun ieu sakapeung sok tuluy-tuluyan ngaganggu pikiran kuring. Dimana lamun kuring keur kaparengan inget kana eta kejadian. Kieu carita kejadianna. Sainget kuring harita teh poe Salasa. Kuring kebagian asup sore. Basa keur salila di tempat gawe. Seperti biasa rutinitas pagawean ku kuring dipilampah. Eueuh anu aneh anu karandapan ku kuring. Malah kuring asa sumanget dina digawe ngalayanan tamu langganan anu daratang ka eta kafe. Kuring kabagian purah nganter-nganterkeun pesanan karena meja tempat langganan diuk di mejana sewang-sewangan. Kitu oge dina bagian meresan jeung bebersih meja. Lamun pelanggan geus beres make eta meja. Kuring mimiti asup digawe teh jam 5 sore. Memang lamun digawe shift sore mah lumayan rada riweuh. Kusabab dina wanci jam sakitu mah keur meumeujeunna loba anu daratang ngadon jarajan di eta kafe. Geus teu kaitung sabaraha jalma anu keluar asup ka eta kafe. Bakating ku jongjona digawe teu karasa waktu geus jam 8 peuting. Harita kuring keur meresan meja nomor 8 anu aya teu jauh ti palebah lawang asup ka kafe. Sarupaning piring jeung gelas urut tamu
Anu nempatan eta meja kukuring diakutan dibawa ke pantry. Anu satuluina eta meja teh dielapan kukuring. Tapi basa kuring keur di pantry, keur mersihan gelas jeung piring kotor. Teu karasa kukuring aya gelas anu lesot tina leungeun kuring. Anu antugna mah eta gelas teh peupeus murag kana ubin. Kuring reuah sarita. Kusabab kuring sieun dicarekan ku dunungan kuring. Kajaba harita keur meumeujeunna loba tamu pelanggan. Peupeusna eta gelas oge nimbulkeun kareuwas keur tamu-tamu anu aya di dinya. Tapi harita kuring langsung mersihan beling-beling anu pabulayah di handap. Atak lah Neo, langsung kalamun ada di gawe teh. Jadi we peupeus. Lain ngalamun. Karasa jo leupas tina leungeun. Wah. Waduh si eta teh kila-kila. Rek menang kasial sigana mah. Ngomong teh kemana karep. Sidik cilaka ieu mah. Babaturan kuring ngagoda ka kuring. Tapi ku kuring teu pati dipalire. Nepikeun ka geus waktuna kuring balik. Kusabab waktu geus nunjukkeun jam 11 peuting. Sanggeus kabeh diberesan jeung dibersihan mah nya kuring gewat-gewat balik. Muru ka parkiran anu maksudna rek nyokot motor anu diparkir ku kuring. Kuring ngahurungkeun motor ti heula. Itung-itung bari manaskeun motor. Nya kuring teu poho make helm heula. Sanggeus dirasa cukup dina ngahanetan motorna. Nya kuring mimiti ngagas eta motor keluar ti parkiran. Anu satuluina balik muru ka imah kuring. Kuring balik teh ti jalan Diponegoro ngaliwatan ka Kiara Condong. Di mana anu berasna teh ka Cicadas. Kaayaan jalan geus rada sepi. Teu rame teuing siga ti beurang. Kusabab jalan kaayana lowong. Nya kuring lumayan tarik dina ngajalankeunana. Karek oge satengah jalan. Karasa ku kuring hujan mulai celuk-celak. Tapi kuring teu ngeureunkeun heula motor. Kusabab kuring ngerasa kagok. Jeung pamikir kuring arah gancang nepi ka imah. Teu karasa kuring geus anjog ka palebah flyover Kiara Condong. Harita kaayaan flyover Kiara Condong oge lumayan sepi. Dina kaayaan hujan ngaririncik itu palebah luhureun rel kareta Kiara Condong. Katempok kuring siga aya awewe anu keur ngajanteng. Manehna nying hareup ka palebah stasiun Kiara Condong. Kuring teu pati malire kana kejadian eta. Pamikir kuring bisi eta awewe memang keur hayang cicing nempo pamandangan dina luhureun flyover. Tapi piraku oge dina kahayaan hujan kieu barang geus deukeut pisan jeung awewe eta jelas katempok ku kuring.
manehna ngajanteng bari tungkul siga anu nempo kepala handap jembatan. Leungeunna nyepeng kana pembatas jembatan. Papakeana siga awewe biasana. Make kameja kembang-kembang. Kahandapna make calana jeans warna bodas. Ngan basa geus deukeut sidik pisan katempo kukuring eta calana awewe anu warnana bodas teh kalotor siga anu tapak urut labuh. Barang kuring geus ngaliwatan eta awewe, kuring rada ngalaunan motor bari nempok kana palebah kaca spion belah kenca. Tapi basa kuring nempo dina kaca spion, hah? Nah eta awewe teh katempo deui ku kuring. Kuring penasaran, langsung ngeureunkeun heula motor. Anu satuluina kuring malik ka tukang. Kusabab penasaran kana eta awewe. Nya wae eta awewe teh geus eueuh di tempat dinu tadi katempo ku kuring manehna teh keur ngajanteng. Kuring asa jadi heran. Nah kemana eta awewe? Jorojoy timbul pamikiran kuring. Boa-boa eta awewe teh luncat ka handap. Nya kuring harita keneh turun tina motor. Bari muru ka palebah pembatas jembatan. Anu maksudna rek nempok ka palebah handap jembatan. Basa ku kuring ditempo. Kaayaan di handap eueuhna naon. Ngan aya sababaraha motor anu lalar liwat jeung jelema anu kabeneran keur aya di palebah dinya. Kuring jadi ngerasa aneh. Lamun nya eta awewe luncat di eta jambatan, geus pasti di handap bakal rame ku jelema anu ngariung eta awewe. Tapi puguh di handap eueuhna naon. Kaayaan jalan handapeun jembatan flyover kira condong. Biasa wae. Siga anu eueuhna naon. Sakedapan kuring rada ngahuleng bari pinuh ku rasa kaheran. Nah kemana eta awewe inditna? Da puguh di luhur jambatan eueuh teu katempo deui ku kuring. Lamun nya manehna indit meureun kudu katempo keneh ku kuring. Dina manehna keur leumpang. Kusabab hujan karasa beuki ngagedean. Nya kuring oge buru-buru naik deui kana motor anu satuluina nuluykeun deui lalampahan kuring balik ka imah. Sajeroning di jalan kuring jadi kepikiran terus. Tapi kusabab hujan beuki ngagebret, nya kuring oge leuwih fokus kana niatan hayang buru-buru tepi ka imah. Ngan aya rasa anu beda anu karasa ku kuring harita. Dina sajeroning mawa motor teh nah ayeuna mah asa jadi rada berat karasana. Meureun pedah dina kaayaan hujan. Jadi motor saeutik rada ngagibeg wae dina kuring mengkol teh. Singket carita,
Kuring geus tereh nepi ka imah kuring. Saacan kuring asup ka komplek imah kuring, ujug-ujug ti tukangeun kuring aya anu nyusul kana motor. Dua urang lalaki boncengan, bari rada gogorowokan ka kuring. Kuring harita mah rada reuwas. Kusabab pamikir kuring bisi jalma anu niat jahat ka kuring atawa rek ngabegal tea. Ngan barang geus sajajar jeung kuring, bari dina kaayaan motor keur maju, manehna ngomong ka kuring satengah ngagorowok. Istighfar. Nitah kuring istighfar. Terus bari baca ayat kursi ulah eureun. Ngomong naon teu kaharti. Kuring rada tepati kaharti karena naon anu dimaksud ku eta jalma. Tapi deulila ti harita manehna ngagas leuwih tarik niheulaan kuring anu satuluyna teu katempo deui ku kuring. Kuring penasaran karena naon anu diomongkeun ku maranehna. Tapi sok sanajan dina kaayaan kitu, ya kuring penasaran oge. Antukna kuring istighfar terus dina jero hate, bari macakeun ayat kursi. Bari kaayaan keur mawa keneh motor. Tapi aya anu aneh karasaku kuring. Barang kuring beres macakeun ayat kursi anu katilu kalina, motor kuring jadi ngagibeg siga aya anu nyurungkeun ti palebah tukang. Kuring reuwas kacida harita teh. Anu satakara kebak kuring langsung ngerem motor harita keneh. Barang motor geus eureun, kuring nempok ka palebah tukang. Tapi barang direret, eueuhna naon? Nah kunaon motor kuring teu kujol karasa ngagibeg tarik pisan. Dina kaayaan hujan kitu, kuring merhatikeun kaayaan di palebah eta. Tapi puguh eueuhna naon anu ditempok ku kuring. Kuring oge alak ilik kana motor kuring kana palebah ban tukang. Sok sieun memang ban tukang kuring kempes. Anu mata karasana ngagibeg wae ku kuring. Tapi da puguh eueuhna naon. Jeung ban motor oge biasa wae eueuh anu aneh. Sanggeus kitu mah kuring nuluykeun deui ngajalankeun motor. Tapi karek oge 100 meter kuring maju. Kasampak di sisi jalan dua orang lalaki keur ngajanteng di sagigireun motor anu diparkir sisi jalan. Maranehna gegerowan ka kuring. Nitah sangkan kuring eureun heula. Katempo ku kuring, eta dua orang lalaki teh siga jalma anu tadi gogorowokan ka kuring basa kuring keur mawa motor. Nya kuring oge nurut mengkolkeun ka palebah sisi jalan. Nyampeurkeun eta jalma anu gogorowan ka kuring. Barang geus di sisi, maranehna ngabejaan ka kuring. Kunaon pangna maranehna gogorowokan nitah ka kuring istighfar, bari babacaan macakeun ayat kursi. Kusabab ceuk maranehna duaan, salila di jalan sanggeus turun ti flyover Kiara Condong, katempo ku maranehna satukangeun kuring aya anu hiber luhureun kuring.
Papakaiana bodas bari buukna ngagebay panjang. Malahan sawareh buukna meulit kana shockbreaker motor kuring. Ngadenge kitu kuring ruas kacida. Asa percaya teu percaya. Ngan harita pamikir kuring. Meureutnya eta anu ngabalukarkeun motor kuring jadi ngagibeg jeung karasa berat. Ngan jelema eta duaan nitah ka kuring buru-buru balik ka imah. Anu satulina kudu mandi bari ulah poho teu eureun-eureun babacaan. Jeung isukna kuring cenah kudu buru-buru menta cai jang diinum. Anu geus dijampean ku doa ti ustad anu bisa.